Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu wilujeng patepang deui sareng simkuring pun endai aditya dina acara ngadongeng. Alhamdulillah dina kesempatan danget ayeuna simkuring tiasa dihadiri umung pulung patepung naung paproksora di Jomantara ngalangkungan ieu galura channel YouTube Injoki Sunda. Mitra kaum dangu sadayana sateu acan simkuring lumajeng kana guaran ieu carios. Simkuring sateu acana bade ngagupai heula ka palawargi sadayana anu parantos ngamajengkeun kana ieu channel. Di antawisna mah anu masihan like, komen sareng subscriberna hatur nuhun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajantankeun amal kasayan pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahu kituna teh hilap kepala warga nu aya di Garut, di Sumedang, di Cimahi, di Bogor, sareng di Cihampelas, Cililin oge beh dituna manu tararebihnya di antarana di Kalimantan, di mana teh Pak naon ieu teh hilap di kamari teh Pontianak, di daerah Pontianak oge bede tu namanya eta di Saudi Arabia saurna teh. Ya mudah-mudahan kepala warga sadayana di mana wae ayana mudah-mudahan sing tetep aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat rohani oge sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten pisan kepala wargi bilih teh amat teu acan aya nu kagupai atanapi kalangkung. Insyaallah urang gupai deui di episode anu salajengna. Tah ayeuna mah amin teu tinyang kolong kana waktos urang kawitan bae kumaha ieu justrungna carita dongeng Sunda nu judul Ngingu Tuyul karya Ki Guntara teh. Suman mangga simkuring pun daya aditya wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun marang baraya ka parayun sadayana. Reg harita teh anu duaan ngarandeg lempang dihareupeun hiji imah anu kawilang gede tur sesek nakerna. Tihangna eta imah teh dijieun tina kai-kai golondongan. Hateupna tina injuk. Ari bilikna mah dijieun tina kulit-kulit tatangkalan anu geus garari. Rada aneh puguh oge di tengah leuweung saperti kitu bet aya wangunan imah sagala rupa. Ti beurang anjog ka dinya, harita jang udung mah menika langsung nyorocod tuurna teh. Rek teh kitu kumaha atuh. Di luhureun golodogna eta imah teh katempo ngadangong si belang. Matana moncorong, hurung mencerong netep seukeut kanu anyar datang. Kang. Itu menika kitu sieun kuring mah. Cek jang udung bari nyerik ka tukangan Mang Uca. Cinjang, moal naon? Tembal Uca rada kesel gitu teh kajang udung. Sabat kerariweuh gitu. Kadengnya aya sora ngomong manehna teh. Reka saeuy. Ari jang udung ngadenge kitu teh culang cileung neangan sumber sora. Lain euy,
ari si Aki aya. Saha anjeun? Pira aku poho deui ka kuring. Ieu kuring Uca. Kitu pokna sambari mencerong ka sakadang maung anu keur ngadekom di luhureun Glodok. Simhoreng anu bieu nyarita teh geuninganan sakadang maung anu aya di hareupeunana. Kang, ari akang ngomong jeung saha? Cek Jang Udung bari culang cileung tanda hing ku bingung. Teu nembalan Uca teh ditanya kitu mah. Nya harita keneh gandeang manehna leumpang nyamperkeun ka leubah Glodok. Puguh we atuh, Udung mah nepi ka ngeleper, sieun ari kudu nyamperkeun sakadang maung mah. Hayu atuh kalah ka ngajanteng di dinya, cek Uca deui ka Jang Udung. Satengah ngagusur ayeuna mah kana leungeunna, bari jeung sieun-sieun oge atuh Jang Udung harita nuturkeun Mang Uca. Aya naon Uca maneh teh ka dieu? Cek sakadang maung nanya ka Mang Uca. Lain, ari Aki aya. Aya Aki mah. Teu ka mana poe ayeuna mah aya tuh di jero. Sok atuh anguran mah keur arasup. Cek sakadang maung deui nembal ka Mang Uca. Kuniang harita manehna nguniang hudak. Terus heuai katempo sihungna menikarang nyeteng. Patak soak pikeun Jang Udung mah. Da karek harita manehna nempo sakadang maung bari jeung deui bisa ngomong. Tuluy sakadang maung teh eta manehna turun tina Glodok. Langger manehna teh leumpang bangun anu tenang naker. Teuing daek ka mana da teu loba cacarita deui. Ari saterusna ieu carita harita teh Jang Udung jeung Mang Uca geus aya deui di jero imah. Malahan manggeus pahareup-hareup jeung aki-aki nu dek di tepungan teh. Katempo harita teh manehna keur ngajemprak sila bari nginyot padudan. Rebu-rebu pangapunten Aki, ieu jisim abdi bade sejadu meus deui ka Aki. Cek Uca muka carita. Ari Jang Udung mah cicing bae lantaran manehna geus masrahkeun segala rupana ka Mang Uca. Ari aki-aki nu diobrolkeun teh nyaeta katelahna Maki Santa ngan teuing beh dia we jadi aki tolehur teh teuing kumaha mimitina jeung teuing kumaha jujutanana. Bet jelema-jelema teh nyebut Ki Santa jadi aki tolehur. Ngan anu jelas mah manehna teh nyaeta bisa disebutkeun Ki Kuncen di tempat eta. Ari tugasna nyaeta manehna sok rajeun ngaladenan jelema-jelema nu kasasar lampah. Istilah nama jelema-jelema nu hayang untung ladang enteng, hayang sugih tapi mumul usaha. Kitu paribasana. Ari Mang Uca mah manehna salah saurang jelema anu disebutkeun tadi. Jadi teu aneh lamun manehna geus teu sieun nempo si belang oge da geus wauh ti baheula keneh. Ari Jang Udung mah manehna teh nyata salah saji sobat Uca, sobat baheula nalika keur babarengan kuli macul cenah mah. Waktu di mana Uca keur hirup susah, pinuh katunggaran. Ayeuna mah beda Uca teh, geus jugala hirupna. Istilahna mah reaketan, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah. Sok sanajan umur Uca jeung Udung teh rada pajauh, tapi ai perkara sosobatan mah manehna teh teu diwates kudu ngaranna umur. Lain Uca, asa reuwas-reuwas ieu mah teh. Sinarieun maneh ka dieu. Naya naon atuh? Hatur nuhun Aki parantos ditaros. Saleresna sim kuring teh dongkapna ka dieu teh bade seja ngake silaturahmi. Ngan nu kaduana mah sim kuring teh aya pamaksadan nyaeta ngajajabkeun rerencangan sim kuring ieu pun Udung. Cek Mang Uca harita sambari ngawanohkeun Jang Udung ka Ki Santa. Udung namina teh nya. Sumuhun Ki, ieu teh rerencangan sim kuring.
Pogo salaras nama anjeunna nu aya kapriogian teh. Ya abi mah ngun sekedar pangjaja pungkul kitu tah. Cek Uca deui nembal ka Kisanta. Nah, aya kaperluan naon atuh ujang teh? Sok gerak utarakeun, sugan we atuh. Aki aya implengan. Meureun mun bisa ku aki dibantu. Ya, mun teu bisa mah meureun wayahna we. Daki oge manusia. Kitu tah Jang Udung. Muhun Ki. Cek Jang Udung nyaritana bari eurup rada kasima meureun ti ditu nama. Kang, ku akang we lah. Kuring mah rada geumpeur ieu teh. Cek Jang Udung sambari ngaharewos ka Mang Uca. Mun janten kieu we Ki panginten ku abdi di naon kitu dicanak enggalna bae. Salaresna mah meureunna pamaksadan Jang Udung ka dieu teh. Istilahna mah secara sakna mah anjeunna teh hoyong sugih. Sapertos abdi kapungkur we kitu panginten Ki da teu jauh benten kahirupanna oge. Ngadenge ucapan seperti kitu, eta Kisanta harita jol ungeuk-ungeukan, tandahing manehna teh ngarti jeung geus moal ka mana lumpatna. Syukur atuh, syukur. Tapi Uca maneh teu poho kana syarat-syaratna. Anu seperti ti heula maneh mawa ka dieu. Henteu Ki. Tara poho kanu kieu mah kuring mah. Ngan malahan mah ye ge ditamahan deui itu, bisi keur stop we ka hareupna. Kitu pokna cek Uca sambari manehna ngusiwal ngaluarkeun bungkusan letip. Anu dibungkus harita teh ku lawon warna hideung atau harita ku Uca diasongkeun. Nya ku Kisanta oge harita ditampanan. Uca, Jang Udung. Daguan heula sakedeungnya. Aki teh ka kamar heula reu. Terus ninggal selah parupuyanana. Sugan atuh hasil urang ikhtiaran. Sugan aya dina kawilujengan pamaksaan si lain teh. Kitu tah. Sumuhun Ki, mangga wilujeng. Abdi mah ngiringan bae. Cek Jang Udung harita nembal miheulaan Uca. Rada wani ayeuna mah teu eurup pos tadi. Lantaran meureun ayeuna mah geus rada wanoh ka Kisanta teh. Ngan Udung, Uca. Hampura aki poho. Bisi lain dikarinyu kopi mah. Ninyu we sorangannya. Ngan wayahna caina kudu naeur heula. Aki poho tadi teh. Henteu ngeusian termos. Sok we sing jarungjon. Aki mah dek seja ikhtiar. Kitu pokna cek Kisanta sambari manehna ngojeng Kang Init ningakeun Jang Udung jeung Mang Uca. Ari pikeun Mang Uca mah manehna atoh lamun dititah ku sorangan teh. Lantaran ameh teu ragab cenah. Da dinten teh ge Mang Uca mah baheula pernah monok moek aya kana 10 poean mah di dinya teh. Ataku kituna manehna asa diimah sorangan bae. Ari sagancangna ieu carita tekung silila harita teh eta Kisanta geus kaluar deui ti jero kamarna sembari manehna teh pok nyarita. Lain Uca. Geuning eueuh euy parupuyan teh. Moal kitu digusur beurit mah. Tapi jeung piraku deui. Naon gunana beurit ngagugusur parupuyan. Ari ngadenge kitu, harita Mang Uca jol nembal ka Kisanta. Putan, atuh ayeuna tuluy kudu kumaha Ki mun geus kitu? Teu kumaha Uca. Da sabenerna mah teu make parupuyan oge bisa. Ngan
asa kurang abdol we mun teu make parupuyan teh. Ngan ayeuna mah urang langsung wae kana sejapan niatan. Ayeuna Jang Udung teh hayang beungharna nah hayang kos Jang Uca baheula. Erek ngukut tuyul tawa kumaha. Ari Mang Uca nu ditanya kitu teh jol ngareret ka sagigireunana bari netep seukeut ka Jang Udung. Moal Jang, nah hadek miluan wae erek ngukut tuyul kos kuring. Nya ari kuring mah Kang miluan wae. Bari jeung deui geus buleud tekad ge. Nu penting mah kuring mah bisa beunghar. Tuh ari kitu onaman. Kuring oge moal kagok meureun ngan ayeuna mah leuwih hade. Si laing we nu ngomong ka Ki Santa pikeun ngayakinkeun yen tekad si laing teh geus buleud jeung resikona oge meureunan kuring mah geus moal kababawa tibahan ngajajabkeun hungkul tugas kuring mah ka dieu teh ngadenge kitu Jang Udung ngan ungut-ungutan bae tandahing manehna oge ngarti kana naon nu dimaksud ku Mang Uca. Jadi kumaha Jang Udung? Erek ngingu tuyul tawa kumaha? Sumun Ki eta we anu gampil abdi mah. Kitu onaman. Ngan eta tuyul teh aya dununganana. Nyaeta anu katelana teh Ratu Garonggong. Ayeuna usamemeh urang ka ditu leuwih hade urang ngintip heula. Nah manehna teh keur aya di karaton tarawa eueuh. Nya ari abdi mah ngiringan bae Ki kumaha cek Aki wae lah. Aki nu langkung uninga. Tah kitu we panginten Ki. Ayeuna mah sok we kumaha Aki. Ayeuna mah meureunnan Jang Udung geus masrahkeun ka Aki dek kitu kieu ge. Jang Udung mah nampi kana hasilna wae. Tapi mudah-mudahan atuh manehna teh sing hasil kana paniatanana sing sumpon sagala kahayangna kitu tah Ki. Hade pisan gitu teh Jang Udung, Jang Uca. Tapi ayeuna mah urang memeh urang ka ditu. Urang intip heula. Nah eta Ratu Garonggong teh keur aya di karaton atawa eueuh. Kitu tah. Barang ngadenge kaputusanna sumodel kitu mah nya anu tiluan ge harita teu loba catur deui katamah deui harita keneh. Eta Ki Santa jol ngaluarkeun bungkusan leutik tina saku kampretna anu warna teh bodas semu kuleuh. Terus eta lawon teh dibeberkeun ku si Aki dihareupeun Uca jeung Udung. Ari sanggeus diamparkeun mah eta si lawon bodas teh saterusna ku si Aki dipurulukan kembang. Tuluy dibauran ku minyak. Teng minyakna nahaon ngaranna mah nganu jelas mah botol minyak seperti kitu teh katelahna di zaman baheula mah nyaeta minyak air mata duyung teh. Tapi teng naon jenis nu sabenerna mah da teu apa. Ari Uca jeung Udung harita iwal ngabandungan bae. Teu loba tatanya komo cecarita. Lain Jang Uca, Jang Udung. Cing pangbantuankeun Aki nyidik-nyidik ieu lawon. Soalna ieu panon Aki teh tepat diawas ayeuna mah. Pangnempokeun. Nah, Nyi Ratu Garonggong teh aya tawa eueuh. Engke ge manehna bakal nembongan dina ieu lawon. Sok sanajan. Manehna nembonganana ku sajorelat, tapi pikeun Aki mah eta teh jadi pituduh. Kitu pokna cek Ki Santa pepeujeuh ka Udung jeung Uca. Ari saenggeus pepeujeuh kitu mah harita teh eta Ki Santa babacaan kalawan husuna. Jeung ting naon nu dibacana oge da nu sidik mah didenge-denge teh kur aya bahasa Jawa jeung Sunda we dicampur-campurkeun. Teu kungsi lila ti harita jol breh we katempo dina lawon teh. Nyaeta aya jirim hiji awewe
anu sirahna botak. Panona celong pikasieun ari ceulina digagawingan ku anting menika sagede pelek beca cek nu bohong mah sambari manehna teh keur diuk sudengdang dina tangkal jamu. Ari katempona mah jiga keur seserian manehna teh. Tapi da teu kadenge kusabab eueuh soraan. Duh, geningan keur araya. Nah katempo ku maraneh. Cek Ki Santa nanya ka Uca jeung Udung. Sungun Ki kapilari. Tapi menika asa pikasieun ayeuna mah beungeut Nyi Ratu Goronggong teh. Da rarasaan mah baheula teu kitu. Cek Uca ngajelaskeun naon nu katempo ku manehna. Emang kitu banget aslina, Uca. Mata kudu apal, ngaranna oge bangsa siluman. Bisa mancala putra, mancala putri bahasana mah. Jeung deui. Ari beungeut siluman mah, sagoreng-goreng patutna beungeut manusia. Di nagara siluman mah eta teh kasohor pangalusna. Nya kitu deui sifatna. Saburaung-buraungna manusia. Di nagara siluman mah eta teh pangbageurna. Matak urang, lamun dek aya balitungan jeung maranehna, kudu bisa ngajaga kade. Kade ulah jalir janji mun geus boga pasini. Lantaran adat sifat kalakuan maranehna mah ngalawihan bangsa manusia. Matak mun urang dek aya balitungan jeung manehna, kudu masagi pamikiran teh. Kudu cing asa. Amin teu kaduhung engkena. Lantaran pan sifat jeung kalakuan maranehna mah tara make aturan jeung hukum. Kulantaran kitu maranehna sok sakarepna. Matak kade ulah nguciwakeun mun urang geus boga pasini jeung manehna. Kitu cek Ki Santa mere pepeujeuh ka Uca jeung Udung. Ari nu dibere wejangan harita tibaning cing haruleng bae. Gancangna ieu carita, harita teh sakira wanci tunggang gunung eta Ki Santa diiringkeun ku Uca jeung Udung. Manehna harita turun ti imah teh reka jugjug ka nagara Galinggem, nyatana nagara siluman tuyul teh. Anu dipimpinna teh ku Nyi Mas Garonggong, ratu anu ngawasa sakabeh kencit nu aya di sabudeureun tempat eta. Geus nincak kana wanci reup-reupan, eta nu tiluan harita geus anjog deui ka hiji tempat nu aya di tengah leuweung. Ari Ki Santa mah harita jiga nu geus biasa we leumpang ka dinya teh. Lantaran manehna mah leumpangna gancang norolong. Padahal mah eta jalan teh jeremet ku kakayon jeung rarumpil ku babatuan anu pating cing jalegir kata mah sararekeut deui. Beda jeung nu duaan nyaeta Uca jeung Udung. Komo jeung Udung mah menika katinggalna teh karayapan jaba dina kayaan poek nu meredong. Aduh Kang ripuh aslina ieu mah jalan teh. Jalobara metuk deh. Kitu pokna cek Jang Udung ka Mang Uca. Sambari dihareoskeun teh mah ngobrolna teh. Atuh ngadenge kitu mah harita Mang Uca teh rada keheul ka Jang Udung. Pok harita manehna nembak. Lain Jang Udung, atuh sakira hayang genah jeung caang mah atuh diuk we di imah sakalian bari udud. Atuh matak naon? Jeung deui ari masalah remetuk mah da sidik di dieu mah imahna atuh. Tong boroning di dieu si pating leuweung. Pan di imah ge anu buni ku bilik.
pan sok loba rametuk mah. Kitu harita cek Mang Uca. Atuh diomongan kitu mah tegeunah sabanar mah Jang Udung oge, tapi dipikir deui da salah manehna. Make jeung loba uhah di perjalanan. Nya nu akhirna maranehna henteu ngaromong deui. Heupeulah barudak heupeulah di dieu. Ripuh geuningan anak oge. Lain cing bari pangnyidik-nyidikankeun duh tanggal kiara. Nah, da bieu teh jiga aya inguan aki di dinya. Tapi da teuing ka mana lucatna eta teh. King bang nempokeun barudak. Oh, sumuhun Ki. Sumuhun mangga. Inguan naon Ki maksud teh? Ya eta si Rawun. Oh, si Rawun. Nah, bet lumpatnya. Kamari carita nama. Punung meureunnan manehna teh. Kutan, nah bisa punung gitu nya Ki. Cek Uca harita nanya ka Ki Santa. Kamari teh ngada taca kaki teh. Anu teh beunang diupahan teh geuninganna. Ari sabab nama manehna teh boga kahayang. Ari kahayang nama Hiwati Batur. Ari kahayangna teh cenah mah manehna teh hayang dikawinkeun jeung tukang ngadongeng. Pohara ieu mah tukang naskah teh duh. Padahal meureunana tukang ngadongeng keur lengo. Pohara maraya ngaso heula ngaso mah bener. Kembali ati eueuh mah Uca Udung. Hayu ayeuna mah bisi kaburu peuting. Urang tuluikeun lempangna. Cek Ki Santa harita ngajak kanu duaan. Saenggeus lumayan jauh lumampahna. Reg harita teh Ki Santa ngarandeg di hareupeun hiji tangkal caringan. Nu gedena teh meh aya duaeun beteung munding mah. Katempo meuni matak geueuman. Sajabaning ti angker katempo ku Uca jeung Udung. Di hareupeun eta tangkal caringin teh loba oray hideung pating laleor. Malahan mah aya nu gede pisan, sagede tangkal kalapa aya kana 5na. Ngadarangong weh letahna pating arelel. Ari matana nyorot hurung mencrong kanu anyar datang. Ih, naha meni oray hungkul geuninganan Ki. Moalna naon ieu teh? Ceuk Uca ka Ki Santa. Sembari unur-unuran kitu teh. Komo deui jeung Udung mah. Nu aya pangtukangna, manehna beuki rarempodan wae bujurna. Malahan mah lamun manehna teh inget deui kana pamaksudan, jigana hayang lumpat harita keneh. Sowak ningali eta oray. Cari cing barudak. Namana naon atuh pandeta teh oray panggawa Kanjeng Ratu. Piraku maneh poe deui Uca. Ceuk Ki Santa sambil ngareret ka Uca. Memang ari Ki Santa mah ti heula teh teu apaleun sabasa Uca dibawa ka dinya.
Sabasa rek mimiti muja ka Nyi Ratu Goronggong. Jirimna eta orai-orai waktu harita mangrupakeun awewe nu gareulis. Jadi mokaha oge lamun seg Uca ngarasa reuas jeung sieun dina waktu harita. Dararasaan maki ti heula teu aya orai di dieu teh, ceuk Uca ka Ki Santa. Kan bae Uca Udung. Ayeuna mah tong loba carita. Hayu we tuturkeun aki, da sakedeung deui ge urang teh nepi. Urang buru-buru ngadaeus ka Gusti Ratu. Bisi kaburu peuting. Kitu pokna ceuk Ki Santa ka Uca jeung Udung. Atuh harita nu duaan jarempe deui. Nu akhirna eta nu tiluan teh nuluykeun leumpangna. Kancera, kira-kira ayeuna Nyi Ratu Goronggong teh nuju aya di padumukanana? Ceuk Ki Santa nanya ka salah sahiji orai anu ngajaga lawang teh. Padahal mah da eta Ki Santa teh geus apaleun yen Nyi Ratu Goronggong keur aya di padumukanana. Eta mah tamah teuing eueuh basa keur ngajajab pikeun tepung jeung Nyi Ratu Goronggong. Kaleresan Aki, Nyi Ratu ayeuna nuju nyonong di tempatna. Tupi salira bade ngadeuheus ka anjeunna. Mangga tuturkeun kaula. Kitu pokna ceuk eta nu ditanya ku si Aki teh. Meh ti dituna mah meureun eta teh para panggawa Nyi Ratu Goronggong. Teu kacaturkeun deui lalakon nu tadi di jalana. Ayeuna mah nu tiluan teh geus aya di hiji rohangan. Karaton meureun ti dituna mah ngandat ti jiga karaton kusabab salianti babi bro. Eta rohangan teh mun dikabararauhang ru matak hayang utah pikeun nu ngambeuna. Batu we ngampar pabalatak eueuh kursi-kursi acan ngan aya oge dahan jamu anu ngaroyong ka dinya. Minangka ceuk maranehna mah meureun eta teh singgah sanahna Nyai Ratu. Nu disebut Nyi Ratu Goronggong teh diuk di dinya. Menika bari ucang ange da puguh meureun genah tangkal jamu teh euneuk-euneukkan. Pohara ieu mah dongeng teh nya. Iya. Di dinya geus ari nu disebut Nyi Ratu Goronggong teh harita kasampak manehna keur ucang ange na tangkal jamu. Buukna panjang, buukna panjang ngarumbai, tapi awakna pendek. Beungeut nama kitu teh haropak ciga nu tos hudang gering. Aduh, wihan deui lah, wihan. Ari nu disebut Nyai Ratu Goronggong teh harita kasampak, manehna keur diuk ucang ange dina dahan jamu. Buukna panjang ngarumbai, tapi awak rada pendek. Beungeutna haropak jiga nu tos hudang gering. Dina ceulina oge katempo we cara tadi antingna mah meuni sagede pelek. Antingna mah meuni sagede pelek beca. Barang manehna malih kanu daratan. Jug manehna teh nyerengeh seuri. Ari huntuna katara meuni harideung. Jiga anu tara sikat gigi. Jiga anu tara jika nutara nyikat gigi. Aduh, ya Gusti Ratu. Ari paromana mata kukurayeun pikeun anu nenjo. Jabat teu make kutang deh. Atuh susu nu rayu teh katempo gubal gabel. Kuang gawing sarua we jeung antingna. Manehna malika kenca, antingna malika kenca, kitu deui susuna ge malika cenca. Yeay. Aduh mitra pohara ya cerita dongeng Sunda teh. Lain Kang, nah itu Ratu Goronggong teh aya buukan. Da tadi mah geuning basa nalawan si Aki.
menika botak ka tempat nantinya dikasieun. Cek Udung ngaharewos ka Mang Uca. Lah tong jadi pikiran Jang Udung, kembali dek gondrong dek botak oge. Nu penting mah maneh hasil. Anggap we anu ka tempat tadi mah video heubeul. Kitu cek Mang Uca ka Udung. Bareng keur galutreng kitu, harita teh jol kadenge suara Nyi Ratu Garonggong muka carita. Pokna mah kieu cenah. Gening aya si Aki ka dieu. Na eta teh mawa saha nu saurang deui Aki. Kaula mah teu apal. Dan nu hiji deui mah kaula ge inget keneh eta teh si Kuca. Ejeng deui anjeun teh rek naon datang ka dieu. Ngadeuheus ka kaula sajauh-jauh Aki. Kitu cek Nyi Ratu Garonggong nanya ka Ki Santa. Sembari suarana teh rada tenge pika hariwangeun. Sumohon Gusti Ratu, langkung ti payun jisim abdi seja bade nyangakeun sembah pangabaktos kapayunan Gusti Ratu. Cek Ki Santa harita bari manehna cedok nyembah. Atuh nempok kitu mah Uca jeung Udung oge pimilueun nyedok nyembah. Henteu lila tidinya eta harita Ki Santa nuluykeun deui carita anana. Pokna teh kieu cenah. Salerosna mah jisim abdi dongkap ka dieu teh nyaeta bade sejajajab. Ngajajabkeun pun ieu murang kali. Anu wastana teh nyaeta Jang Udung. Rehna dina danget ayeuna. Anjeunna bade seja ngadeuheut kadampah Gusti Ratu. Manawi kitu manawina masun. Cek Ki Santa harita bari manehna nyedok deui nyembah. Nya, geus apal kaula oge Aki. Di mana-mana aya manusia anu datang kalawan diantar ku Aki. Geus pasti eta mah manusia anu keur baloga pangabutuh. Aya kahayang, hayang dunia baranana, lap harta anu gampang. Hayang untung tina enteng, itu lain keperluan maneh teh Udung. Kitu cek Nyi Ratu Garonggong sambari ngareret ka Jang Udung. Sumuhun Kanjeng Ratu, kitu pisan maksad abdi teh. Mugi we atuh Gusti Ratu tiasa ngobulkeun kana koyong abdi. Cek Jang Udung rada teteg ayeuna mah. Kusabab pikiranna geus buleud. Manehna boga niat moal dek galideur deui. Kitu alus jawaban teh Udung. Kabeneran masih loba anak-anak kula nu can baroga dunungan. Tapi nah syarat-syaratna maneh geus aya. Kitu cek Nyi Ratu Garonggong sambari netep seukeut ka Jang Udung. Sumuhun Gusti Ratu, kantenan pisan tos disayogikeun. Malahan makupun Aki tadi dicanakna oge. Kitu jawaban Jang Udung sambari nuduhkeun jempol inung leungeunna ka Ki Santa. Sumohon mangha nyangakeun. Mugi katampi ku Gusti Ratu. Itu pokna cek si Aki sambari nyodorkeun bungkusan teh. Atuh henteu lila ti harita. Eta Gusti Ratu teh jul narima bungkusan ti si Aki. Tuluy dipurudulkeun eusina. Alus Aki. Barudak mah resepen kieu teh. Itu cek Ratu Garonggong harita sambari ngulak-ngelik eusi tina bungkusan teh. Rupa-rupa geninganan eusina tina bungkusan teh macam-macam kadaharan budak leutik kungkul. Seperti permen, ciki, coklat, jeung kadaharan-kadaharan barudak leutik nu sajabar.
Sok atuh tidinya eta Ratu Garonggong nuluykeun deui caritaana. Barudak. Iya ya aya kadaharan keur marane. Ngen kadarieu barudak. Kadarieu. Barang cacap kana caritaanana eta Nyi Ratu Garonggong, teu lila atuh pahibut menikah cinggara jeleng barudak leutik. Anu ti kaler ti kidul ti kulon beh dituna mah ti wetana. Eta barudak leutik menikah pahibut aya nu pakeret-keret, aya nu padugeng-dugeng. Marebutkeun kadaharan nu dibawa ku si Aki teh ya. Maranehna pada sieun teu kabagian. Ari disidik-sidik mah eta barudak leutik teh manehna sirahna bararotak bari jeung teu dibaju ongko. Komo barudak lalaki mah menikah katempo ulad alit. Iwal budak awewena we meureun ukur make kutang jeung cawat hungkul. Nempo kaayaan kitu, eta harita Jang Udung menikah olohok. Beda jeung Kisanta, katut Mang Uca mah. Da manehna mah ti samemehna ge geus apaleun. Barang kadaharan geus katempo beak harita teh. Eta Nyi Ratu Garonggong pok manehna nyarita. Ieu cenah basana mah. Barudak. Ayeuna mah gerang ngarampih deui laing. Iwal maneh we kuntring, omat ulah waka ingka. Maneh mah cicing heula di dieu, dikikireun kaula. Kitu pokna. Ngadenge caritaan Ratu Garonggong samodel kitu teh, eta barudak nu barotak sirahna menikah lalumpatan paburu-buru. Masing-masing asup ka tempat asalna. Eueuh saurang-urang acan anu wani nyarita. Atuh kaayaan harita di dinya teh nu asalna saheng, ayeuna mah jol ngadadak cep jempe ti iseun kabina-bina. Ieu kuntring, dengekeun papatah ibu. Ayeuna mah maneh teh geus waktuna kudu boga dunungan. Jug ayeuna mah milu maneh teh ka alam manusa. Omat maneh kudu nurut kana naon rupa perkara nu dipikahayang jeung diparentah ku dunungan maneh. Omat maneh ulah baha ka dunungan. Kaharti maneh kuntring. Sumuhun Ibu Artos. Kitu pokna cek si kuntring. Sorana da teu geunaheun kadengena. Dukating tukang ngadongeng na meureun teu bisa. Aduh, biaslah. Nu penting mah beda we sorananya. Harap dimalum tuh baraya. Nembe diajar simkuring teh ngadongeng teh. Aduh, pohara asalna tina musik kana dongeng. Gitu aja nanya. Henteu lila tidinya. Saenggeus ngadenge caritaan kitu ti Gusti Ratu. Eta harita si kuntring henteu lila deui manehna jol ngaberbet lumpat ngagabrug ka Kisanta. Bari terus manehna teh ngagalentoran jeung nyiuman. Malahan mah dipungu sagala cenah. Nya meureun tidinya teh reuwas Kisanta teh. Pok manehna oge nyarita. Naon ieu teh? Naon ieu teh Nyai? Nyai keulana Nyai? Lain aki dunungan Nyai mah. Tuh nu itu tuh. Arina naon teh sok tatanya heula Nyai mah. Ceuk Kisanta sambari papukis ngahalangan leungeun si kuntring anu dek ngarangsadan kana eusi kolorna pohara. Dek dirangsadan cenah eusi kolor si Aki. Aduh. Bahaya. Nah si kuntring. Ari sugan teh aki dunungan uingi. Barang cacap serina atuh henteu lila manehna jol berebet lumpat nyamperkeun ka Jang Udung. Malahan mah sambari luncat manehna teh luncat kana lahunanana. Atuh Jang Udung teh jol hak ruas.
menikah hak nyakalikan beren diuk dina lamunanana atuh Kang Udung teh ripu manehna salianti reuas ngaulang jika anu menang naon jika ku tetelo dina ieu mah nya bahasana teh poharna resi kunting aduh pohara. Narima kenyataan seperti itu, eta Jang Udung manehna geus teu bisa kukumaha. Sok sanajan eta si Kuntring teh awakna bau hangru, malahan mah bau dahdir segala cenanya maraya. Tapi Kang Udung oge henteu ngarasa reuas pisan lantaran samemehna geus dibejaan ku Mang Uca Katut Kisanta. Abongna tuyulnya kacaturkeun cenah baraya ieu si Kuntring teh nyaeta hiji naon teh hiji tuyul awewena anu umurna teh geus aya kana 80 tahun cenah. Sok sanajan umurna geus kolot tapi awakna mah leutik. Nganapsuna ngaleuwihan jelema normal. Abongna tuyul cenah barayanya. Kitu nu kacatet dina ieu naskah teh. Heup heula Kuntring, ulah waka ayeuna sok mundur heula ka dieu. Ceuk Kanjeng Ratu nitah mundur ka si Kuntring. Teu baha. Eta si Kuntring harita teu baha. Manehna terus mundur ngajanteng deui ka tempat nu tadi. Cicing disagigireun Nyi Gusti Ratu. Iya Udung, syarat nu kahiji ku kaula geus katarima. Tah eta anak kula nu ngaranna si Kuntring anu bakal ngabantu anjeun pikeun ngala harta jeung banana. Jeung omat anjeun kudu inget Udung. Anjeun oge kudu daek nyumponan naon nu dipikahayang ku si Kuntring, naon wae pamintana. Sanggup henteu? Sumuhun sangem Gusti Ratu, sangem. Kitu pokna cek Jang Udung nembal ka Nyi Ratu. Sambari manehna teh tungkul ungut-ungutan. Alus. Alus Udung, kaula mah resep kana panyumpon anjeun. Ayeuna syarat kahiji geus sepakat antara kuring jeung anjeun. Ayeuna urang pajukeun ka syarat nu kadua Udung. Syarat nu kadua, maneh nu ngaran Udung teh ayeuna pisan kudu sare jeung kula pikeun ngagantian anak kula anu dek dibawa ku maneh ayeuna. Ngarti maneh teh Udung? Jaksar. Ngadenge kitu mah atuh jol kebeug teh Udung teh reuaseun. Sakadepan mah manehna jadi ngahulang. Tapi teu lila manehna oge surti kana naon anu dimaksud ku Nyi Ratu tuyul teh. Sok sanajan dina hatena ngarasa jari jipen. Pikeun nyumponan syarat nu kadua.
Nah, baik maneh teh Udung. Kana ngahulang kitu geninganan. Tapi lambung mah kan bae kuring mah moal maksa. Ngan sia kudu nyingkah ayeuna keneh ti hareupeun aing. Kitu ceknya Ratu Goronggong ka Jang Udung sambari manehna molotot pikasieuna. Malahan macek nu bohong panonna ge jiga dek dijieun. Atuh nempo kitu mah Jang Udung reuas ngajawab bari eueureupeupan. Heh, sumungan mangga hayu hayu can. Hayu cenah cek Kang Udung. Manehna ge berenang ting hayu teh ngahulang teh ting ngabayangkeun ti kumaha. Tak kitu cenah baraya yang udah dina lalapan carita dongeng Sunda anu dipedarkeun dina jajar cariyos ngingu tuyul bagian katilu karya Ki Guntara. Lain Ki, eta teh Jang Udung teh dibawa ka mana? Ceuk Uca nanya ka Ki Santa. Atuh nyaho teuing Jang Uca. Da kieu ge teu apal pelebadinya nama. Tapi kan bae. Ayeuna mah anguran urang daguan we. Tong loba tatanya. Nu penting mah eta Jang Udung. Tinekanan we kana sagala kahayangna. Kitu cik Ki Santa nembal ka Uca. Sakadepan mah kaayaan teh didinya harita jadi jempling teu kadenge naon-naon. Ari si Kuntring nu aya dihareupeun si Aki manehna ngajanteng we ti tadi oge digigireun tangkal jamu teh. Manehna teu wani ka ditu ka dieu lantaran patuh ka Nyi Ratu. Tapi sok sanajan manehna teu ka mana-mana, ai pika sabeleun mah anger we cara tadi cenah baraya. Eta we manehna mah awakna acrud-acrudan. Sakapeung deui ulal elel, sakapeung deui ngarebeh-rebehkeun irungna, bari jeung ditemong-temong liangna teh ka Mang Uca. Atuh ari di polototan teh ku Mang Uca, lain cicing, kalah kadongengan segala. Ari si Kuntring. Wara. Kasirena si Kuntringnya abongna bangsa silumannya. Pohara ya dongeng. Aduh, gitu cenah baraya. Kacaturkeun nu keur di jaroro kamar harita teh menika kebel pisan di jerona. Atuh mata kesel pikeun nu ngadagoan mah kitu deui ka Mang Uca. Manehna menika elek kesekeng diukna gutak-gitak saking kucangkeul. Sajabaning ti kitu manehna teh asa tegara renah hate lantaran diecom wae ku si Kuntring. Tuluy ditambah deui ku reungit anu beuki dia teh beuki napuk bae. Sedangkeun kaayaan waktu harita hawa teh beuki tiis ditambah-tambah balau hangru atuh matak murel pikeun nu ngambeuna. Tapi lain deui ari pikeun Aki Santa mah harita teh kaayaan seperti kitu jika anu hare-hare bae. Manehna mah teu ngarasa kesel atawa nanaon. Sangkilang reungit oge menika napuk dina beungeutna. Malahan mangeucing garenoy, tapi da weleh manehna mah hare-hare bae. Duh, ieu reungit menika napuk kieu. Maka ieu teh reungit teh nya cenah. Ki, Aki kulem? Teu Uca. Aya naon? Lain mereka asa ngamplang kieu nya. Lila keneh kitu kirana. Sabar Uca, sabar. Jika nama malila deui ge angeus. Dabongan maneh atuh make daek nganteur. Kitu pokna ceuk Ki Santa ka Mang Uca. Sambari peureum ngajawabna teh. Ngadenge kitu jawabanana eta Mang Uca harita henteu loba nyarita deui.
Nu akhirna manehna mah nuluykeun deui hanca nu tadi nyaeta napukan reungit. Henteu lila ti harita eta Mang Uca manehna mangherankeun ka si Aki lantaran kalakuanna teh mere kapanasaran. Dek teu panasaran kumaha cenah baraya eta harita si Aki teh panonna dipeureumkeun ari biwirna seserengehan jiga aya nu keur diseungseurikeun. Malahan mah ditamahan ku sirah nu ungut-ungutan sakapeung deui ditamahan ku sirah nu gogodeg. Sanes Ki, ari Aki nanaonan? Cek Uca nanya ka panasaranana. Kumaha kitu Jang Uca? Nya Ki, Aki mah diperatoskeun ku abi ti tadi teh. Nah mata kabingungkeun geuninganan. Bade teu bingung kumaha atuh abi teh. Sakapeung geuninganan milari Aki teh jiga aya nu pikaseurieun. Sakapeung deui ungut-ungutan, malahan mah ditambah ku gogodeg. Tah eta Ki anu matak jadi abdi panasaran teh. Kitu pokna. Ai eta mah Jang Uca. Akina we keur hayang kikituan cenah Ceki Santa. Sembari manehna teh nyeungeut dun kaung anu ti tadi digegel. Duh naha geuninganna Aki Udud. Emang meunang kitu Aki Udud di dieu? Cek Mang Uca nanya deui ka Ki Santa. Teu meunang kusaha Uca. Teu meunang sote tadi keur aya Gusti Ratu. Da cigana mah lila keneh. Mata kurang udud heula we daripada digotong reungit. Kitu pokna Ceki Santa ka Mang Uca. Atuh harita keneh Uca ge pimilueun manehna ngodok saku bajuna tuluy ngaluarkeun rokok karetekna sakalian eujeung kayu api nu dibawana. Ki, manawi atuh ieu udud ieu yeuh abi ge da nyanak udud mah. Rokok naon eta teh? Ieu rokok karetek Aki. Moal Aki mah Uca. Sok we keur budak ngora nu kitu mah. Da Aki mah duka kumaha mun udud anu kararitu teh. Sok rajin baseuh. Atuh ngadenge kitu mah harita rokok anu diceklan ku Mang Uca teh kumanehna diasupkeun deui kana saku bajuna. Kieu mun kieu rada merenah yeuh bari udud mah moal karasa kesel. Sok si Arengit ku aing dipuput sakalian teh jeung si Kuntring. Kitu pokna Mang Uca dina jero hatena. Teu wani na dikedalkeun mah sok sieun kadengeun ku Ki Santa. Pelenyun harita teh Mang Uca udud bangun ku nikmat. Sambari haseupna teh dikepoh-kepohkeun ka si Kuntring. Atuh manehna teh panonna peupeureudeyan bakat tingku peurih meureunna. Malahan masa kapeung dibarengan ku batuk sagala. Nempok kitu teh eta Mang Uca menika asa puas harita mah. Malahan mah hayang ngagagak tarik nempokkeun tingkah laku si Kuntring. Pok manehna teh nyarita dina hatena. Sia rasakeun ku aing. Pokona lamun geus peak ieu rokok sabatang aing rek nyeungeut deui. Bongan geus pinculak ka aing. Kitu pokna cek Mang Uca dina jero hatena. Ari Ki Santa harita teh hare-hare ka si Kuntring. Sabab manehna mah da teu apaleun. Eta Mang Aca boga niat kitu. Sabab harita teh panon Ki Santa keur peureum. Sambari ngararasakeun ngeunahna ududun kaung. Geus sababaraha lila ngadagoan harita teh Ki Santa jeung Mang Uca. Malahan mah geus aya kana 2 batangna ngarokok teh. Ari nu didago-dago harita geus kalaluar ti jero kamarna. Tuluy laleumpang nyampeurkeun ka Ki Santa jeung Mang Uca. Ari harita eta Nyi Ratu Garonggong manehna henteu diuk dina kursi goyangna. Kalah manehna teh diuk ngarendeng jeung Mang Udung. Disagigireun Mang Uca jeung Ki Santa.
atuh matak bingung pikeun anu nempo. Komo Kisanta mah manehna mang umur-umur jadi kuncen pikeun Nyi Ratu Goronggong. Harita manehna oge kakara pisan nempo ratuna bisa diuk ngarendeng jeung abidna. Musik basa gaul mah klien cenah meureunnya. Musik dina bang teh mah eta teh nasabahna jang udung teh. Dadek teh disebut bang kumaha. Pan Nyi Ratu Goronggong ge nu boga bang eta teh ngan bangna Bang Tuyul. Oh haranya. Atuh nepi ka gegerentesan hate Kisanta teh waktu harita. Pokna mah kieu cenah. Brah, sinaria datang si ratu. Daik diuk ngarendeng jeung bangsa manusia. Itu pokna. Tapi teu sakara-kara. Barang jajab eta Kisanta ngagerentes dina jero hatena. Jolpok aya nu ngajawab harita teh. Tapi kur kadengena ku Kisanta sorangan. Aki ngeunah pisan ieu budak teh. Menikah bangu kaceli-celina. Nuhun Aki parantos mawa ka dieu. Kuring mah resep kana rasana budak Nya harita kene dijawab ku gerentes hate si Aki. Sumuhun. Sami-sami Nyi Ratu. Kitu deui simkuring. Nuhun ari katampi mah. Nah cek Kisanta. Aduh, wahara. Iya udung tegapkan ku anjeun. Ayeuna mah maneh teh geus nyumponan kana sakabeh syarat ti kaula. Nuhun pisan udung. Komo bieu mah kaula ngarasa bagja pisan. Bisa lalayaran bareng jeung anjeun dina sagala kanikmatan. Pah ayeuna mah minangka pamurang tarima ti kami. Pek ayeuna mah gara bawa si kuntring ku maneh ngan oma. Naon wae kahayangna kudu dicumponan ku maneh. Pasti kaula oge ngajamin kana kahayang maneh. Nah kaharti udung. Cek Nyi Ratu Goronggong ngajelaskeun deui ka Jang Udung. Ari Jang Udung harita pok manehna oge ngajawab. Sumuhun Nyi Ratu kahartos cenah. Cek Jang Udung nembal ka Nyi Ratu. Yeuh kuntring anak kula. Tengekeun ku anjeun. Ieu teh dunungan maneh. Omat maneh ulah baha. Maneh mun hirup hayang senang. Maneh ulah ngacewakeun kanu jadi dunungan. Ngan omat bila mana kahayang maneh teh kacumponan atawa dunungan maneh matak teh nyogemakeun ka maneh. Maneh boga undang-undang anu matak dilindungi ku ibu. Balik wae ka dieu da moal disaha-saha ku ibu ge. Nuhun ibu nuhun. Sami-sami ucu. Ayeuna mah sok kalayan ridho ibu geura asup ka imah itu. Kitu cek Nyi Ratu Goronggong harita teh. Sambari manehna nuduhkeun salah sahiji botol anu ngajalajar di dinya. Teh di mana eta Gusti Ratu teh meunang botol samodel kitu. Jeung rupa-rupa deh botolna teh. Aya nu jangkung, aya nu penek, aya nu beuntet. Rupa-rupa ti mimiti nu leutik nepi ka kanu gede aya. Jeung nu anehna teh eta tiap botol teh aya merekan. Di antarana teh aya naon tulisanna teh Joda gitu.
mun dibaca urang memberen soda. Tuluy eta tiap botol teh rupa-rupa tulisanana da meureun puguh hurut minuman botolna teh. Malahan mah aya nu geus hauk ka tempona, tulisan oge geus teu kabaca. Ari sagancangna ieu carita, eta anu tiluan teh harita manehna geus marulang deui ka imah Kisanta. Teu kacaturkeun kumaha lalakon di jalana mah, nganu sidik mah pas nepi ka imah Kisanta teh dina kira wanci subuh. Udang. Dari itu tuh belah kulon bisi dek ngagaloler mah. Da aki mah can tunu. Aki mah dek naheureulah cai. Sok we, cing jarong jon. Kitu ceuk Kisanta, nitah istirahat ka Uca jeung Udung. Oh sumuhun ki puguh oge ya asa rapat kieu panon teh. Tau pamitiasa mangke ku aki punten we ieu mah panggugahkeun sekitar jam 10 we tong beurang teuing, Ceuk Uca ka Kisanta. Wae Uca, ari kitu mah. Kiku aki dihudangkeun. Anu itu tuh samak lama tuh dina luhureun bupet, amparkeun we kenya. Aki mah rek mirun heula seuneu. Kitu ceuk Kisanta sambari manehna ngaleos ka dapur. Mitra kaum dangu sadayana, panginten hancagarapan teh urang ecageun heula dugi ka dieu. Insyaallah urang lajengkeun deui di episode anu salajengna. Hatur nuhun ka para mitra kaum dangu sadayana anu parantos ngadukung kana kamajengan ieu channel. Diantawisna ku cara masihan like, komen, sareng subscribe-na. Mudah-mudahan atuh sing ngajantenkeun amal kasayan pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitu deui sareng tina eusi jejer cariosna. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur, sing tiasa ngabeberah kana mana. Panginten dicekapkeun sakitu heula, sim kuring pun daya aditya. Suja pamit tur undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.